apotik waya gering mah dipaksa ku Gusti Allah cager dipaksa ku Gusti Allah paeh siapa mah pertahankan coba paeh coba moal bisa paeh al-qahiru fauqa ibadih wa huwal hakimul khabir nu mantak tak urang lamun geus boga rasa jaka begenang Allah ieu geus bete kudu kukumaha usulkeun ka Gusti Allah jaka begenang Allah ieu nagara pinuh ku korupsi nang Allah atau anu perlu disalahkeun teu aya ai kos kitu mah tuh diantepkeun we oh masalah atuh kieu mah makin rusak nang Allah ieu asa teu kaharti atuh emang siapa datang ka dinya teu kaharti teu kaharti urang lamun encan datang kana hakikat ulah waka berhakikat syariat heula urang mah ka ditu moal kaharti ai kieu nang Allah kitu nang Allah mah tuh urang deuk naon ngarapi-rapi tuh kan biasa bakal lakos gitu tah urang mah kakaraga datang ka syariat geus ngomong hakikat jeung ngomong syariat lain deui wayah syariat bae ulah waka berhakikat sebab naon sebab lu ngomong kos kitu bang geus teu perlu dahar asal maca subhanallah urang mah mun maca subhanallah tambah lapar sepan urang mah ieu gaji kakaraga tambah sakit geus deulean jam bae beusi teu kaburu ngantri cak kene ye emang bersyariat atau syariat baik ieu keur carita bahasa hakikat kabeh ge nang Allah keur carita jadi urang lepaskeun dimensi syariat urang kuari asup ke dimensi hakikat urang keur aya kuari di alam hakikat jaka kabeh ge nang Allah sebab Allah teh al-qahiru fauqa ibadihi bisa henteu urang mempertahankeun sehat supaya ulah gering jatuh bisa henteu urang mempertahankeun gering supaya ulah sehat jatuh bisa henteu urang mempertahankeun hirup supaya ulah paeh jamal bisa henteu urang mempertahankeun sugih supaya ulah susah jamal bisa henteu urang mempertahankeun susah supaya ulah sugih moal bisa cak hakikat mah jak kageh kabeh ge meunang Allah urang kos kieu tanang Allah ieu urang teh hirup kos kieu dedeg pangadeg da meunang Allah apa pernah pesen baheula ka Gusti Allah henteu ketika orang ngaca Gusti Allahumma alhamdulillahi rabbil azim kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi di Kangjeng Nabi Allahumma Gusti sakumaha Gusti ngabaguskeun ka diri abdi pangbaguskeun batin abdi pangbaguskeun tata krama abdi budi pekerti abdi sadar berarti menang Allah bagus tak? Ketika orang ngaca aya yang hideung amat ya oh hideung aja pengek deh beda jeung batur cak Allah teh isian nang pamere aing lain syukuran kunaon hideung-hideungan aya tah geus beda begitu orang ngaca je pendek ya aing mah tapi suku gede suku bae nomor 45 aing mah oh tah masa kumaha naon atuh eta iki amat Allah nyieun ka aing nah bahaya geus bahaya tah iya hakikat mah menang Allah jelema ibadah nang Allah jelema maksiat ge menang Allah cak ahli hakikat urang kuari ngomong di syariat moal akur tapi urang pindah heula ka hakikat bakal akur bae jaka bege nang Allah ieu nu mantak urang lamun berangkat ka Allah make usolli keneh bae moal jadi wali-wali naon sebab boga ngaku diri aya usolli fardhu zuhri salat kaula karena fardu zuhur moal jadi wali datang ke kiamat gitu. Naon sebab ngaku bahwa diri aya ai wali mah geus bisa ngaleungitkeun pengakuan diri aya eueuh nu aya mangan Allah aja kumaha teu usoli sasar sia jadi amin rais ya ka ditu kudu kumaha tuh eta mah usoli dibaca eta mah gan sakadar tabaruk ti ulama tapi hate mah tetep Allah geus cenah mah manteng ka Gusti Allah Allah teh al-qahiru fauqa ibadi nangtung aing nang Allah ngangkat leungeun aing menang Allah usolli aing ge lain di aku ku aing nang Allah sholli fardhu zuhri Allahu akbar nang Allah kabeh ge ngan eta mah keur carita teu meunang urang haju ngomong kos kitu Allah nang Allah tah Allahu akbar kabeh nang Allah ya nang Allah ya lain gitu aing hese ngomong na ieu gubayu hese ngomong na eta mah keur carita perasaan diomongkeun nu mantak moal anggeus-anggeus caritakeun perasaan moal anggeus-anggeus tah mah perasaan meunang Allah lain kudu dihayalkeun ai kieu mah ngahayal ya nang Allah ya kan deui Allahu akbar tah ieu sidakep nang Allah ya ini aya be liwat nang Allah tah nang Allah tah eta jadi pokok ada salat nang Allah ieu mal beres
ya ieu mah rarasaan teh ya babarengan jeung Allah. Innallaha ma'ana teh ya karasa ku dirina naon kitu kana huwa aqrabu min hablil warid ya eta teh karasa. Jadi caritana ngaji rasa hakikat ngaranna geus lamun geus datang ka dinya kabeh ge asanang Allah. Kulluha al amakin kulluha arfa. Naon sebab kabeh ge keur deukeut jeung Allah. Iraha bae di mana bae. Mantap jangan mah salat ge teu ngatur. Teu ngatur wali mah salat ge. Aya teu salat-salat nya mah kieu, bae teu salat-salat nya mah. Mantap besi di lebur aya teu salat-salat. Rante. Tuh, kos kitu. Iya, kos kitu bae nya mah. Aja mah hayang ka Arfah bae bisa. Ngalengkah doang ngalengkah jadi Arfah. Ngalengkah doang ke Mekah. Wali mah mual aya wali henteu bisaeun ka Mekah setiap Jumat. Dikudukeun wali mah mun endek dibere bisa unggal sajumah sakali ka Mekah. Wali mah kitu bae di pamana ge. Wali mah kitu bae nya nama bisa. Nya nama besi endek ka Mekah tok bae. Cenah dek muru salat Jumat ye bisa bae. Besi euweung ke imam urang di lembur eta keur ka Mekah. Sehingga ada tak, kapangi di hotel. Nyata dia kapakatnya deketnya seku Allah diberi ilmu toy dideketkan tek ngalengkah. Ndak eta lah wali Allah teh asal geus diangkat jadi wali teh rupa-rupa. Aya wali rijalul ghaib, aya wali nukoba nujaba ghoropa asaib, aya wali abdal, aya wali kitu autad, aya wali muhtar, aya wali imamani, aya aqab. Keur carita rijalul ghaib jumlahna 70. Sadunya teh rijalul ghaib 70. Nya nama tilok boga tempat nya nama. Rijalul ghaib mah pipindahan. Pindah kayak mun geus kanyahoan kawaliana pindah. Rijalul ghaib ngaranna. Mantak bapak kolot pula Kijahian. Eueuh tempatnya nama eueuh kuburanna Kijahian. Kula boga emak ibu ngaranna kitu hajah nih aya boga abah aya boga bapak ngaranna Kiai Agrat teh boga bapak ngaranna Kijahian. Tak Kijahian teh kuburanana nya nama pas tengah peting jam hiji dikumpulkan santri dikumpulkan pamajikan dihudangkeun jeung anak-anakna can baraleg kabeh aya naon ieu dihudangkeun deuleu coba di luhur tepi ka handap dibuka bajuna anda pun susu luhureun susu aya naon ka anakna aya anuan heuh ieu geus nya geus ya abah mah endeu kaluar geus moal balik deui sing sabar sing coba bayangkeun tah anak jeung pamajikan ditinggalkeun tengah peuting gini abah deuk ka mana abah mah deuk menghadap Allah geus ulah loba omong santri ditinggalkeun trek bae kaluar hiji waktu aya nu kapanggih di Cirebon aya nu kapanggih di Banten aya cirina hiji dampal sukuna nah ieu nya nama gede hajur ada kajero gitu saeta nomor gadua ieu luhureun susuna aya hunungan ta eta teh kos kitu teh di mana aya ta eta ta abah hese geus teu eueuh atuh bubar bae santri bubar bae anak atuh encan baraleg geus kitu bae ta eta teh diangkat rijalul ghaib kuat tante urang mah pas itu keheula urang itu cintaku masih beratan ka pamajikan malah deung nyandung wah tuh boro-boro jadi rijalul ghaib bentar teman boro-boro teh 70 sadunia teh jang penguat dunia eta kata pugutugur keur kalut-kalut kayaknya datang lamun aya izin ti Gusti Allah itulah mantap urang sok disalaman assalamualaikum ya rijalul ghaib assalamualaikum ya nukoba ya nujaba ya uropa ya asaib. Nah lamun wali abdal aya 7 lantaran poe 7 wali autad aya 4 lantaran jihad teh aya 4 wali muhtar aya 3 lantaran ieu urang teh moal kaluar ti 3 imamani aya 2 masjid jeung magrib aya aktab kutub salilana sadunia ngan hiji diganti deui nah etalah dunia kawaliat jelema-jelema nu geus kararitu teh ya ieu teh ya bisa ka Mekah salengkah ka Mekah salengkah coba eta ye tu Ki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir begitu zarah ka ditu cak penjagaana cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah kan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun
itu mun bahasa Jawa na cikeneh naon. Aduh tah ceritanya na cikeneh mah geus beres ceritana je cek Abu Yarmin aing naik kapal Abu ya menteu pon pohara amat geus beres Abu ya beres balik ka dieu nana nyaritakeun kapangi jeung Kidamnya di Cilongok cenah di dituan seh. Jeuh. Nyana kapal gitu bebeja keur di ditu nama. Eta teh kos karar itu amat ngomong. Taju ditanya, pan muridna kapanggih jeung Abu Yadim Yatib muridna kapanggih di Baitullah, kapanggih di Baitullah. Begitu datang ka dieu, "Mama, Buya, kabar ieu teh kapanggih?" "Henteu, sia salah meureun lain aing." "Henteu nya mah teu ngaku." "Henteu ngaku." Ayah Haji Napi kapanggih jeung almarhum Abah Haji Napi kapanggih jeung Albah ngaranna Haji Napi mukimin di ditu kapanggih jeung Abah keur tawaf di dieu nyana turun ka dieu bebeja ai kiai teh harita ka Mekah jeung ka Mekah iraha ih berarti kan kapanggih henteu bohong sia lain aing teu di aku urang mah lamun we kapanggih jeung watuh aing teh oh eta aing urang mah nu lain jadi aing pan belon eta urang mah teh matak lain wali teh kos kitu teh non wali asli mah teh aku ya mah ai urang mah nu teu di aku emang urang mah raja belon urang mah teh gara aku padahal mah nyana kapanggih ajak ka Nabi teh cek ieu jait teh kula atuh pan ngobrol cenah jeung Abah ka kula bebeja pan ngobrol pan cenah henteu iku mahal lakona ieu bebeja deui ka henteu apa badan teh ka mana cek ieu teh eta Abu ya teh lain hiji kapanggih jeung muridna begitu ditanya kamu salah dia mah aing teu ka mana geus bae tadi tuh sia geus direkeun kapanggih ai urang mah lain kapanggih teh sia jeung aing tadi pengkolan teh pan sia ku aing eta heuh aing eta tolol jasa hayang di wali-wali burung masyaallah sakitu sok kadaharan duit bupati ge moal aya wali ngadaharan duit di pemerintah moal aya haram teh nisbat di wali mah moal bisa hiber geragak nya tuh ya Allah ya Rabbi nah iya kayak cerita wali anu datang ke Mekah insyaallah ke urang sambung deui sebab ieu can anggeus wallahu a'lam.